warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa, wilujeng sumping dina program Warta Sadaya. Dinten ieu simkuring Kusnilah bade ngadugikeun warta ngeunaan banjir anu ngalanda Kota Denpasar, Bali. Edisi Sabtu kaping 28 Februari 2020 Mangga ayeuna urang simak warta anu salengkapna. Banjir ngalanda Kota Denpasar, Bali. Anu terjadi di kaping 24 Februari 2020 akibat hujan deres anu turun ti wengi nepi ka isuk. Sabagean wewengkon kagenang cai nepi ka 1 meter. Saloba 33 warga di Banjarkarya Dharma, Jalan Gurita Sesetan Denpasar Kidul dievakuasi ku tim reaksi BPBD Denpasar, nyaeta Badan Penanggulangan Bencana Daerah Denpasar. Jangkung caina kira-kira sapinggang orang dewasa. Ti jumlah eta 15 barudak, 4 bayi jeung balita, sarta sesana jalma dewasa kaasup lansia. Dievakuasi dilaksanakeun ku BPBD babarengan Damkar jeung TNI Angkatan Laut. Evakuasi dilaksanakeun ngagunakeun parahu karet. Di Kota Denpasar kacatet aya kira-kira 33 titik banjir. Salah sahijina di wewengkon anu cukup parah nyaeta Kalurahan Sesetan. Malah aya tanggul anu jebol di Denpasar Wetan anu nyebabkeun cai gancang asup ka pangimahan warga. Banjir oge ngarusak sabagean fasilitas pendidikan. 3 SMP di Denpasar kakenaan banjir, nyaeta SMP Genep Belas Denpasar, SMP Genep Denpasar, jeung SMP 13 Denpasar. Salian ti eta 23 SD oge terdampak banjir. Pihak sekolah mutuskeun supados murid diajar ti imah ngaliwatan sistem daring, pikeun keamanan sarta ngantosan cai surut. Di Kabupaten Gianyar, hujan deres oge nyababkeun karusakan di sabagean pura. Di antarana Candi Bentar Agung di Pura Kayangan dalam Kauh Desa Saba, anu runtuh akibat hujan anu tinggi. Dina ruksakna tempat suci eta diperkirakeun aya karugian sabesar 100 juta rupiah. Untungna dina kajadian eta teu aya korban jiwa. Kitu wae warta ngeunaan banjir anu ngalanda Kota Denpasar jeung sabagean wewengkon di Bali. Mugia informasi anu kasampaikeun tadi mangpaat pikeun urang sadaya. Jeung mugia Bali leres pulih. Simkuring nyuhunkeun hampura upami dina ngadugikeun warta aya kecap anu kirang marentah hate. Hatur nuhun kana parhatosan pamirsa. Simkuring Kusnilah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.